Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamirsa sareng simkuring ti channel Politikus Cilik anu dina danget ayeuna simkuring baris medar carios dina bahasa Sunda anu judulna Ratna Inten Sekar Caruban atanapi sasakala Gunung Gelis Cilaku Cianjur. Pamirsa carios ieu diserat ku tekad pangestu. Panuhun pamirsa kanu parantos subscribe-na anu teu acan mangga diantos subscribe-na, like, share, komen sareng dihurungkeun tanda locengna supados dipasihan terang di mana aya carios anu enggal di channel Politikus Cilik. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang awitan babad Tatar Cianjur dina judul Ratna Inten Sekar Caruban atanapi sasakala Gunung Gelis Cilaku Cianjur. Kacarioskeun zaman kapungkur nalika wewengkon Rahong Cilaku Cianjur teu acan ngawujud pakampungan. Kaayaan alam sabudeureunnana estu leuweung gonggong simagonggong, leuweung gledegan. Malihan dumugi kiwari lingkungan Gunung Gelis mah masih ngawujud papasiran anu arang kasorang ku balarea. Mapai-mapai tapak carita nyalusur galur nu kacatur wangkid harita aya sapasang salaki pamajikan nu ngababakan alas muka pihumaeun bari saterasna bumen-bumen turut tumetep di eta tempat. Anu istri damel kasab sadidinten dina ngabon sareng ngahuma oge mulung pangpung pisuruheun. Sedang nu pamegetna kacatur tukang panyumpit sinar ngeurad. Nanging hawatos temen sok sanaos parantos puluh-puluh tahun ngambah sagara rumah tangga eta salaki pamajikan teh teu acan wae dipaparin kesempatan migaduh putra. Dumugi manjing waktos tengah tubuh eta salaki pamajikan teh janten aki nini anu sepuh nu hapa turunan ilang rundayan. Dina hiji dinten aki panyumpit sejak ngalalana mekelan diri ku pakarang tumbak watang kiara sarta bedog nu disoren. Anjeuna nyorang leuweung gledegan. Nuju anteng mapai-mapai alas ujug-ujug. Aki panyumpit ngarenjag bari ngarandeg saheulaanan. Hawar-hawar kadangu ku anjeuna aya sorak nu ngagorowok bari ngoceah. Tulung, tulung. Teu ngangge talangke geuwat aki panyumpit ngabiur lumpat muru lebah sora. Anabreh teh geuning aya hiji jalmi nuju di roga hala kumaung. Tulung, tulung, aduh. Eta jalmi teh ngoceak maratan jagat. Ngajrit nahan ka nyeri. Jalaran tonggongna udawang, raca balas digerih ku kuku maung. Aki panyumpit dumasar pangalamanana puluh-puluh tahun mapai alas nyingrai gogesen pinton jajaten rikat ngayonan tur meruhkeun satogala. Siriwik tumbak watang kiara nu dilempagkeun ku aki panyumpit nyiriwik tarik muru jajantung sang maung. Ceb nanceb parat katungtung jajantung maung. Gaur, gaur, sakadang maung ngagaur, gerapak, gerapak, kerjet, ulahek. Katawis ku aki panyumpit maung ngagulahek tempes-empes leungiteun bayu hirup. Anak kula, anak kula. Hawar-hawar kadangu sora jalmi nu tadi diroga halaku maung teh tutuduh kana dadana. Gebeg aki panyumpit ngagebeg nalika ninggal aya orok nu kahempikan waruga sang jalmi. Geuwat anjeunna gorowok eta orok bari teras diangkat junjung disungsangkeun tur ditepak-tepak meungesan lebah tonggongna. Keplak, keplak, kerejat. Budak teh ceuri. Alhamdulillah. Aki panyumpit ucap syukur ka pangeran jalaran orok nu satadina teu empes-empes teh kapireng nyuara deui. Sewu nuhun aki, sewu nuhun. Cek eta jalmi aki panyumpit himeng saheulaanan ditilik tina raksukanana katinggalna eta jalmi teh sanes jalmi samanea. Gamparan teh
ti mana sareng baris jengkar ka mana? Walon aki panyumpit. Kaula cita tarwetan dayeuh caruban muka telah miang ngabandalet sakanca warga jeung para punggawa ngalolos ti lemah sarakan murowengkon pakidulan kula kasingkir ku bangsa munding koneng anu ngagempur kadatuan. Sora eta jalma haros-hos sahos-hoseun. Gamparan, tatu gamparan parnanataku. Hiap ku aki diakod, sejak lalandong di saung. Sewu nuhun aki, sewu nuhun. Palias kula nampi ka asih aki. Ngan alangkara kula salamet dina tatu nu sakieu parna. Para ponggawa jeung kanca warga kula geus palastra di beh tonggo. Para ponggawa nu kaceluk tangguh ngayonan musuh ilang katapisan ngayonan alam. Aki panyumpit ngahuleng saheulaanan lelembutanana ngabiur mulu galur lalampahan eta jalmi. Tayohna dayeuh karaton ieu jalmi teh dirurug perang ku bangsa walana. Anjeunna sakulawargi ngalolos diaping ku para ponggawa nu masih nyesa. Nanging duka ku kahengkeran pangaweruh ngeunaan alam jeung leuweungan atanapi sieun katopian ku ngudag. Ieu rombongan teh narabas alas henteu bari tatakolan sabangsaning bende pikeun nyingkahkeun satogala. Jalaran numutkeun pangalaman aki panyumpit puluh-puluh taun ngalalana alas upami hoyong aman sabah alas gerot upami bade rame kedah rame kacida. Upami bade jempling kedah jempling ulah kapalang. Alatan ongkohna jalmi ngabring nanging sorana jarempling antukna satu galak nambih wantun rencepan nyaketan sejak ngerekeb. Aki cek pangrasa umur kula teh geus manjing mangsana kula baris nyusul kula warga di alam kalanggengan. Ucap tamada ti anggangna kula baris nitipkeun ieu inji kana pangaping jeung kaasih aki. Tapi poma aki ieu inji nu kakasihna Ratna Inten Sekar Caruban ku aki genti ngaranna. Kula rempan aya nu wanoh atawa nyalusur manca kaki ka anak kula. Sabab mun katohyan ku munding koneng mangka anak kula bakal cilaka. Aki ditonggoh di tempat patulayahna layon kanca warga kula. Aya harta banda nu lumayan loba. Eta sakabehna keur aki. Pikeun kula mulang tarima kana sugri kahadean aki. Sewu nuhun aki, sewu nuhun. Kulahek raga eta jalma ngulahek teh nyawaan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sora aki panyumpit kakuping ngahlas. Singet carios aki panyumpit geuwat mulih ka bumina nepangan bojona. Nya eta nini pangebon. Ku aki didadarkeun sumakawis kajantenan di leuweung tadi. Nini pangebon bunga kacida ningali orok nu baris diangken putra kuduanana. Nanging oge anjeunna ngaraos ngangres ngadangu carios aki ngeunaan kajantenan nu di alaman ku kanca warga sang raja kalih para ponggawana. Kukituna nalika nguping aki panyumpit bade angkat deui ka leuweung kangge mulasara layon-layon palastra. Nini pangebon teu kantun calik nanging nyarengan tur ngabantosan aki panyumpit. Perkawis harta banda ditinggal eta jalmi leres pisan ayana rupaning pakakas emas tur inten mustika seueurna 2 gembolan. Nanging ku aki tur nini teu aya sacecel saponce ge nu dicanda. Eta 2 gembol harta teh dikubur di lingkung pakuburan layon. Estu jalaran kasayan budi aki nini duanana oge teu ngaraos silap ku harta barana.
Bulan-bulan bagentos tahun sinareng tahun manjing ka windu. Teu karaos parantos 2 windu eta orok teh digentos namina janten Nyi Mas Sekar Kinanti. Nincak rumaja mangkak sawawa nyalin rupi janten istri nu geulis kawanti-wanti nu endah kabina-bina nanging hanjakal alatan diasuh ku kanyaah nu liwat saking pangogo kamalinaan aki panyumpit sareng nini pangebon ngalantarankeun Sekar Kinanti migaduh watek olo-olo tur biasa teh. Sadaya kapalaina kedah cumpon saharita upami henteu teh sok teras ngajanggilek bari pundung kakaburan ka pasir luhur. Sabaraha diteang tur kenging hese capek dilalemu ku aki panyumpit nembe Sekar Kinanti kersaeun deui wangsul ka bumi. Hiji dinten Sekar Kinanti nuju dong ka panggona anjeunna weleh teu kersa tuang ti enjing dumugi wanci sariak layung. Pedah keukeuh palai tuang sareng daging uncal. Aki panyumpit anu tos maneh ti wanci tunggang gunung ngadeluk wiridan ibadah muja-muji ka Gusti Nu Maha Suci ngecagkeun tasbihna sejak ngalalemu Sekar Kinanti. Dedeh Nyai kaasih apa? Apa teh sanes alim ngalaksanakeun pamundut hidup. Nanging kiwari mah apa teh tos teu jag-jag deui. Soca ge tos kirang awas. Tos teu kaduga moro sato leuleungan. Pami hidup palai tuaing daging mah hiap urang mencit ingon-ingon. Olo aki panyumpit. Nah, da eta mah Sekar Kinanti saharita geuwat ngajengkat maksad kakaburan deui. Nyai mah keukeuh hoyong daging uncal. Jebret Sekar Kinanti ngajebretkeun panto. Nyai ulah luasan geulis, Nyai. Nini pangebon sasambat. Aki atuh geuwat susul si Nyai. Nini mah melang waktos tos manjing sareupna. Sora ini pangebon dareuda. Nini sanes aki teu melang nanging aki bingung kapahung. Soca tos kirang awas ngangge obor nambihan serab. Teras kumaha atuh Ki? Nini mah melang. Urang ngadua ka Allah Ta'ala nih danget ieu tayalian upaya nu tiasa ditarekahan ku aki kajadi doa kanu maha kawasa. Mugia Allah Ta'ala maparin rasa keueung ka si Nyai dumugi wangsul deui nyalira atanapi Gusti Nu Maha Suci maparin jalan nu langkung sae kangge sadayana. Saur aki panyumpit bari geuwat ngadegkeun salat sunnah 2 rakaat. Dina tungtung socana katawis aki panyumpit ngeragragkeun si soca. Sedeng di tempat nu sanes di luarin bumi Sekar Kinanti ngasruk-ngasrukeun diri kaleuweung teu puguh tempat nu dijugjug. Sabada amarah sirna tina dadana kakara anjeunna sadar yen alam sabudeurna katawis poek ngongkleng buta rajin. Mega ambara ngadingging kasaput ku pedemna peuting. Saya rasa ringrang pagaliwota ngalingkung raga. Geuwat Sekar Kinanti nyingkurkeun diri karungkun buni handapeun tangkal. Nalika kaayaan kitu ujug-ujug Sekar Kinanti mireng sora tanpa wujud. Anaking gebeg Sekar Kinanti ngagebeg dumadak jajantungna ngageder ratug tutunggulan. Anaking ulah keueung anaking ieu ama ceuk eta sora. Saha eta? Sekar Kinanti negar-negarkeun diri ngajawab eta sora. Ieu ama rama hidup, rama tegas hidup. Ama dipaparin widi ku Allah Nu Maha Suci tiasa nepangan pikeun ngageuing hidup. Saha Bapak Kuring? Bapak Kuring mah aki panyumpit.
Lain Andika mah lain Bapak kuring. Nun Gusti Nu Maha Suci sakumaha widiti Gusti abdi tiasa nepangan pun anak mugia Gusti maparin tanda kekawasaan supados pun anak tiasa ninggal nu saleresna. Dadak sakala saharita kaahengan lumangsung alam sabudeureun malih rupi lir mundur waktu kamang sabihari. Sekar kinanti ningali ku anjeun kumaha kajantenan mangsa kapungkur. Tikawit anjeunna gumelar ti karaton dirurug musuh kulawargina tur ponggawa ngalolos tur ditarajang ku gerombolan maung. Tur dugi kajantenan ramana diroga hala maung. Sareng anjeunna dirorok ku aki panyumpit. Telami lalaunan mangsa dihari majeng deui ka wanci kewari. Ama geningannya ama teh Rama abdi. Segruk sekar kinanti sumegruk nangis. Naha atuh ama teh betega ngantunkeun abdi ka jalmi nu sangsara. Apan abdi teh turunan raja. Nu sakedahna tiasa cumpon sadaya kahoyong. Malihan eta harta barana ditinggal ama kalah dikubur sanesna dicandak bikin kabutuh abdi. His anaking ucapan hidup kacida dorakana anjeun sakedahna misukur pinasti takdir dirorok ku sepuh nuluhung budi tur mulya jiwa. Nam ayeuna keneh geuwat hidup wangsul gerah sambat dampal eta dua sepuh mulia piharep pangampura ti aranjeunna. Ama doraka kumaha pan aranjeunna mah sanes sepuh tegas abdi. Anaking regepkeun ku hidup asih mah teu kasapih ku getih nyaah teu kapisah ku darah. Sanajan aranjeunna teu sagetih jeung hidup tapi di dunia mah anjeunna teh harkat darajatna sarua jeung Ibu Rama tegas hidup geuwat mulang penta pangampurana. Moal ama abdi moal deuk mulang kajeun teuing kapungkur abdi dihakan maung batan hirup kasangsara taya kabagya. Makhluk doraka ama era boga turunan jiga anjeun. Jeleger sora utan wujud tadi kadangu ngajeleger kana cepil sekar kinanti. Anjeunna ngadadak ngaraos keung tan hinggana. Ama hapunten abdi rumaos lepat. Lain kakaula anjeun kudu menta dihampura tapi kadua eta sepuh mulia nu kacatur tadi. Sada sora lir gelap sayuta kulantaran hate anjeun teu asna taku lir batu mangka anjeun disupata ku ama raga badag anjeun baris ngawujud batu di alam dunia sedang raga lemes anjeun tilem moksa di alam bunian. Ampun ama ampun. Sekar kinanti ngalengis mundut pangapunten ramana. Upama anjeun hayang tilar sampurna mangka di alam ditu anjeun kudu menekung tobat miharep dua pangampura. Kahiji pangampura ti pangeran nu maha kawasa sedang nu kadua pangampura ti eta dua sepuh mulia. Upami nu dua geus kacangking ku anjeun mugia Allah Ta'ala ngalungsurkeun rahmatna ka anjeun dumugi urang tiasa ngahariji di alam kalanggengan antawis hidup ama ibu jeung aki nini sepuh mulia pileleuyan anaking mugia parang patepang deui. Hawar-hawar eta jirim sora ilang musna tanpa karana. Dadak saharita
lalaunan raga sekar kinanti barobah janten batu nu wujudna panjang. Raga lemesna tilem ka alam bunian sejak ngalaksanakeun pancen pikeun ngabersihan sukmana. Saur ujaring carita jalaran Ridho Gusti teh aya dina ridho kadua sepuh. Sekar kinanti dipaparin pituduh kangge ngabakti kadua sepuh akinini. Dina raga bakti ibadah ka Allah Ta'ala. Raga lemes sekar kinanti unggal janari sok nepangan si aki jeung si nini. Salianti panyacap kasono kapapada eta dua sepuh, raga lemes sekar kinanti oge sok nyumponan ka peryogian tuang leueut aki nini. Salaku wujud bakti dina raga nebus kalepatan dirina. Kukituna dina sesa yuswa eta dua sepuh teh tiasa jongjon diangge ibadah siang wengi ka Allah Ta'ala. Tug dumugi eta dua sepuh teh puput umur. Kiwari eta dua sepuh akinini tos teu aya di kieuna. Makam nage duka teuing lebah mana. Terasna teu nutup kemungkinan sekar kinanti parantos pilar sampurna. Nanging hanjakalna eta batu nu kiwari aya di Gunung Geulis Cilaku Cianjur. Sok aya nu make pikeun hal-hal nu ngandung syirik jeung kamusyrikan kayaning narik pusaka, harta, pamujaan jeung sajabana. Estu eces nyatana eta sadaya teh teges-teges laku lampah salah pituduh setan. Mugia urang sadayana ditebihkeun pisan tina laku lampah syirik nu pinuh ku kamusyrikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung sakitu anu kapihatur neda sihapunten tina samudaya kalepatan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.